botak, goblok, biadab. Naon Bu datang-datang makan-makan. Sia kawin deui teh beja-beja. Bu, lamun di beja-beja mari atuh ibu teh. Goblok sia. Lempeng. Le, Naon? mana wae euy tara panggih. Urang anu mah keur guru diajar sunat di Garut. Wah, cik atuh urang hayang ningali le. Mana ngeun sok baeung. Hayang atuh. Tuh ieu ramu sabarji. 10. Bagus. Ningalikeun nya. Cep. Leungit ku mah. Anjing, bisa aja sia euy. Anjing kos kaki. Mon, Non, baik kumaha mana ke Garut heuncet? atuh kudu ge momokna. Rek babantu moal. Bantu naon? Ieu garuan heuncet gateu kudu ge. Anjing geus bisa raritos. Weh, Naon? rek moal jeung urang kikituan deh. Moal lah urangna keur ngirit. Nah, siapa ngirit? Yang meuli baju lebaran ke Tapi engke rek moal. ngerek geus lebaran mah ke anu murah mau manehna. Anjing ngomong urang arek teh. Utang saya tak? Oh, ieu teh kutang kanggo ibu nang meuli abi. Nata apa salila kawin? Teu ningali aing ukuranna leutik kitu nya bae eta mah kutangna urut. Kutang si Siti ya. Oh, nya Bu, kutang si Siti terkait kana stang motor tadi. Ah, sia mah bae oh. Naon Bu? Pak, abi teh aya piobroleun. Piobrolan naon? Tapi mau ngambek? Moal tuh bapak mah. Oh, iya. Wios pami abi nikah deui. Nikah deui. Nya wias atuh, bapak mah da jalmi soleh. Mangga rek nikah deui rek boga pamajikan, boga salaki hiji rek dua ridho bapak mah. Ngan siap wae diracun, daek diracun ha. Nya mah tong kawin. Weh, Naon goblok? lebaran. Buak we deui nya le. Terjadi cah diunur. Naha? Loba pelanggaran, Cuk. Pelanggaran naon? Loba jelema nu teu puasa, ngakukeun puasa, Cuk. Lah di dinya aranya. Sporin we, jadi di dinya teh ngahambat amatku anu pelanggaran. Si anjing ada nguwae. Goblok pisan. Le, Naon? jana aing moal jadi kawin jeung maneh teh le ah. Nambet mah jadi, ke. Loba nu ngomong maneh mah perlu cenah le. Goblok gagah bating. Lamun kanyut urang perlu domba melarana kan atuh. Anjing. Bener anjing goblok kita mah. Halo. Kumaha Kang? Lebaran tinggal 2 dinten deui bade euih moal. Waduh, moal sigana mah. Soalnya pada malam masih kena aya. Pamang lah. Kumaha atuh Pak? Abi teh acan dipangmesakeun acuk lebaran. Ah, percuma meuli baju anyar ge. Angger wes di kamar mah dipulikiran, dibukaan. Wah edan jelema teh. Mantau sia. Goblok si anjing di depan. Le. Kumaha hubungan urang teh rek dituluykeun moal. Ah, moal ti euy. Naha? Babaturan urang ge cenah. Urut ka boga maneh ka patil ti. Aing mah daripada patil ku maneh mending jeung domba ti euy. Ewe goblok goblok. Godok aya. Le. Keur naon le? Ti biasa we keur ngabuburit ti. Le, yang ciciu maneh euy. Teu meunang ti. Bulan puasa ya teh. Teu meunang kumaha ieu maneh batal. Bosungut anjing. Si anjing. Guys, aing marek ingkah hoream gablek salaki nganggur mah. Tuh. Teh. Halo bos. Kumaha bos? Cair. Alhamdulillah sabar bos. 100 juta. Waduh, alhamdulillah bos. Kirimkan ya bos, kanu nomor biasanya bosnya. Siap, nuhun pisan bos. Guys, ayeuna mah urang selesaikan secara baik-baiknya. Urang terjadi indit. Anjing. Pada duit mah hijau sekali. Ayo nu komen cenah konten teh kanu momok we cenah maneh. Da aing geblekna momok sia teh. Mun aing geblekna lanjut sieun si dewe ku aing. Kang, upami abdi diracun mah tuh ke alam dunia sepi akang teh.
Mau ningali deui jalmi anu imut kis gabdi kah? Woi, goblok. Hei, Nah, goblok. aing kakara apal sia. Panaon? Ternyata tempe goreng anu make tarigu teh disebutna mendua. Anjing mendoan goblok. Sok atuh dilaleueut da teu gaduh nu sae. Oh, mohon. Mana tungtungna itu? Wah, mana tungtung lakbana itu nyobuan teh goblok. Anjing. Nah, atuh nih dianggurkeun wae sanes dilaleueut eta kue teh. Naon tungtung lakbana ge teu aya teh. Aja.